Aing capek-capek ngeluaran kontestan yang menang gambar unggul. Cida-cida. Pemirsa saya, sip. Ayeuna teh pan aya kontes. Urang sampurkeun, urang wawancara sakedapnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Aduh. Ieu kumaha kesan pesana ieu kumaha ieu? Jeung deui teh nanya deui itu mana ieu? Abi ayi di Prancis. Aduh geuning tapi di Perancis. Iya. Parapatan Ciamis. Sudah di bener di Perancis. Ieu sae kalau ka ngolor ieu. Teuing gitu tadi sare wae berkeluar. Udah maneh. Mana itu deh. Kontes rek sare. Aing geus ngarona euy. Aya naon teh? Liwat lah urang kumpulkeun lah lalungkutan nya. Aduh, Kita ngelawan. Aya tiluan geuningan ieu. Da itu sanya nama pemiasanya 5.000. Mulai tiluan heula udah seueuting. itu di luar saware mah. Oh, nya itu Karopi. berarti kamar ganti dengan tiluan heula nya geus saged ieu. Dupi ieu sareng saha ieu? Abdi Michael Pian. Waduh, Michael Pian tapi sayangnya sayang belakangnya kurang bagus. Michael Pian nyuna banget nya. Di mana kawit? Abdi teh di LA. LA Amerika. Lembang atas. Sami jeung kuringnya emang atas. Nuhun. Sugan teh memang asli. Anu katiluna ieu nya. Ieu sareng saha ieu? Iwan di mana Iwan? Di eta di Talus. Talus. Bogor. Halo, selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Ujang Rabik dalam acara Ngacapruk Idol season ke-7. Ya, di season kali ini lebih meledak dari season-season yang sebelumnya. Season kali ini diikuti oleh 10.000 peserta yang tidak bisa lagi terbendung. Oke, tidak menunggu lama lagi, sekarang kita kenalan dulu dengan para juri yang hadir di sini. Juri pertama kita sambut Bapak Odas Dangyang dari Go Entertainment. Assalamualaikum. Ya, juri kedua ada Hasan dari vokalis black metal terkenal di Bandung Raya. Oke, berhubung para jurinya udah siap semua ya. Sekarang kita panggil kontestan berikutnya. Ada Pian dari LA. Selamat menyaksikan. Halo para juri. Halo juga. Perkenalkan nama saya Michael Pian. Oh, Michael Pian. Saya dari LA alias Lembang Atas. Nomor peserta mana? Oh iya, lupa Pak Juri ini. Iwan tuh ada udang sakieuna ieu. Ini Pak Juri. Mana eta mah susu? Ini Oh, disumputkeun dinya tuh gantungkeun ana lain di dinya. biar kayak detektif Pak Juri. Apaan nomornya juga 89? 69. Oh. Mau membawakan lagu apa? Saya mau nyanyikan lagu S12. Oh iya, silakan. Terima kasih Pak Juri. Ya, bagus. Bagus sekali. Terima kasih. Tanya bagus. Ya, terima kasih buat Bapak Pian. Ya. Sekarang gimana komentarnya Bapak Juri? Menurut Sim Kuring, Ya. talentanya bagus. Terus lagi intonasinya juga bagus. Pokoknya mah go on we lah keur saya mah. Terima kasih Pak Kumaha Juri. ieu? Ya, Menurut sami-sami. saya, yes, sip, Sipna palebah mana? teuing, lieur, Lieur ieu mah juri teh kumaha. Ya pokoknya mah. Oke. go Ya, on dah. selamatnya buat Siap. Michael Pian, suksesnya. Tadi saya masuk lolos berikutnya. Insyaallah masuk. Alhamdulillah.
Siap, atur nuhun. Terima kasih Pak Juri. Ya, sok Terima eta kali kasih. dibahekeun di Terima kasih kelas, Pak Juri. Ya, sami-sami sok. Ya, rajin-rajin latihannya. Oh, penampilan yang sungguh sangat menarik dari Pian yang berasal dari LE. Oke, untuk peserta berikutnya kita panggilkan ada saudara Iwan. Ya, selamat menyaksikan. Selamat malam Pak Juri. Malam juga. Ilo Gusti. Itu salah itu dangdanan. Aduh, ribet aing anjing. Kalau dipangpengkeun geuningan make wita. Perkenalkan nama saya Perkenalkan Iwan. heula sok sareng saha. Iwan. Perkenalan tos. Rek nyanak lagu naon? Nyanak kue naon ya. Atuhakaneun sia teh. Aduh, ya Allah Gusti. Saya mau membawakan lagu apal Pak. Apal naon? Apal. Oh, sugan teh apal. Sok. Pelangi, alangkah indahnya. Oh, Aya naon Pak Juri? Kayaknya mah poek mah duh. sok ayeuna entosnya eta apel, lain apel beureun pelangi-pelangi. Apel itu, Pak. Sok. Ayeuna anu lagu kadua naon sok? Iya pergi atuh Pak. Sok. Ayeuna pergi cenah peuti lagu nu tadi mah. Aku pergi. Makasih buat Bapak Iwan. Pokoknya mah bagus. Bagus ya. Gimana komentarnya? Pokoknya mah bagus. Lah, Saya bagus Pak. apa pokona mah saya meureunnan. Biasa saja saya mah Pak. Dinilai alus teh kumaha kalah kangelak sia eta mah kumaha. Pokoknya masuk ke babak selanjutnya. Oke, menarik sekali itu penampilan dari saudara Iwan. Sangat memukau para dewan juri pun sampai aplaus berdiri walaupun nyanyinya nggak jelas. Sekarang tanpa menunggu lama lagi kita tampilkan penampilan peserta dari berikutnya. Saudara Ayi, selamat menyaksikan. Malam juri. Malam. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayi dari Prancis. Jauh. Prancis, Perapatan Ciamis. Nanti mulai singkatan. Cok. Silakan perkenalan tosnya sudah Mau barusan. bawakan lagu naon? Lagu Susana. Nah. Halus lang pokoknya. Ya, terima kasih Iya. buat Bapak Iya, Iya. buat ininya. Gimana komentarnya Pak Juri? Ayo masuk ke itu. Masuk. Ah, bagus. Sami berarti jeung simkuring. Iya. Lolos Pak Juri? Lolos. Alhamdulillah. Mas lah pokoknya namanya sok. Atur nuhun Pak Jurinya. Ya, Assalamualaikum. Sok tingkat geulanya. Yo, waalaikumsalam. Ciksan biar pan geus beresnya. Tadi geus disebutkeun ti awal, pertengahan sampai ke akhir. Usaha geus rengse ayeuna urang istirahat heula, mempersiapkeun deui keur final. Ya. Da penyisihan semifinal beres, tah berarti tinggal finalna. Marebutkeun ka hiji, kadua jeung katilu. Dia geus disimpulkeun anu kahiji ngeunaan Iwan, kedua Michael Pian, Pian, katiluna Aji, ayeuna anu di Paris teh di Paris. Ayeuna naon eta ngaranna? Aji Mekodet Paris. Michael Jackson Paris. Tapi lah pokoknya malah kewe atur-atur kumaha namanya. Lah gitu ge cukup kudu urang lah. Iya. Cangkul anjir. Aduh, Oh, iya masak ya panas Pian ya. Di bawah heula ah. Nya, juga. Pokoknya ke balami kumaha namanya. Siap. Ya, selamat malam pemirsa. Ayeuna tepang deui sareng Acapruk Idol. Ayeuna teh entos dina puncakna, Dek. Ya. Dina final ayeuna 3 besar pesertana. Tinu puluhan ribu anu daftar, ayeuna entos tinggal 3-an. Tinggal Mr. Pian, Ayi sareng Iwan. Tah ayeuna mah urang langsung we urang
panggil eta para peserta cenah tampil. Supaya pada setanya kalau ngerti karena waktu. Tah siga kitu. Hadiah Aya nama. nah, hadiah. Nya aya teh door prize hadiahna teh naon teh? Alah, hadiah nate mun teu salah mah bumi gitu. Bumi 5 lantai nya. Nya. Nah, Teh. bumi 5 lantai sadayana ngarebutkeun eta susuganan lah. Ada juara ngadukung saha kira-kira ya? Ah, salahnya palingnya si Mang Iwan wae Oh, gitu. saya mau paling ngadukung sigana Michael Pian rada suarana tinggi. Oh, gitu. Edan siga jelema edan lah itu mah. Ya deh, main tanya kolang tingkan waktu. Iya, Ayeuna mah urang panggil we para konsesananya. Sana ayeuna nu kahiji teh. anu kahiji teh Michael Pian. Michael Pian ya tuh. Pemirsa, kita sambut peserta pertama Michael Pian. Selamat menyaksikan. Oh, Pak Juri. Halo. Kumaha damang Alhamdulillah Pak Juri. persiapanana kumaha tah mateng Alhamdulillah, cuman ada deg-degan ya teh. atau udah gedegan tenang we lagu naon dikebawakeun enak Lagu barat dewe lah. sok atuh Oh. mantap mantap hebat pokoknya malah Turun. suarana aya peningkatan lebih tinu awalnya mata pantes Kemari itu istilahnya masuk asup masuk. karena pina oge 3 besar ayeuna nya asup nominasi Tapi tergantung voting permisa. da ieu pan bodan juri ukur-ukur menilai wungku da anu nangtukeun meunang nama voting ti pemirsa sadayana sok aya namanya Turun Pak Juri. ya sip sami-sami yo dadah Ternyata bener Michael Pian suarana emang menggelegar sih. Gelegarnya tinggi. Tah, ayeuna panggil peserta kedua. Panggil anu kadua. Oke, siap. Ya, para pemirsa, kita tampilkan kontestan berikutnya. Iwan, selamat menyaksikan. Selamat malam Pak Juri. malam aduh kumaha sehat Alhamdulillah. Aduh, masuk TV deh. beresan heula gitu mah mantap pokona mah kumaha persiapanana dina pina ieu Oh, tenang Pak Juri aya. kira-kira ayeuna bawakeun lagu naon Lagu iyalah lagu India Pak. oh sok atuh India cobaannya sok tes ya silakan So. Harus lagunya di men kemarin mah lagu sedih kemarin dia balik enak sih. Kumaha si Dewan Juri teh ieu? Kaditu alus, kadieu alus. apaan ke gumantung voting ti pemirsa jadi ukur nangtukeun unggul mah istilahna penilaian aya di juri tapi anu nangtukeun menang teu nama ke ti votingnya pokoknya mantap sok pokoknya jadi juara sip Tah, bener kan cek saya ge. Alus atuh. Tapi dibanding Michael Pian, alusan Michael Pian, cek saya mah Oh, tapi bener alus dah si Mawan mah lah rada gitu. dada kurang nadana teh. Manya lagu kaki dulu nyanyi ka kaler. Aduh, untung eta bisa lolos lagi. Ayeuna peserta terakhir di mana itu? Di Prancis ya teh? Prancis, perapatan Ciamis. Bener. Nyame teu nyangkolang tingkan waktu orang panggil peserta berikutnya. So. Ya, para pemirsa, peserta berikutnya Ayi dari Prancis. Selamat menyaksikan. Malam Pak Juri. ngampulnya di mana tuh ti bos Biar ngarokok heula Pak Juri. kumaha surah eta ngarokok heula Justru eta ritual nanti Pak Juri. nu penting mah sehatnya Iya, sehat. Sok Kira-kira lagu naon ayeuna. Lagu barat. sok barat Timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku berjumpa. iya di peningkatan anak tiluan anak ge mantep jadi bingung kan dia na kahiji kadua katilu alus tapi gumantung ka voting ti pemirsa keur nangtukeun menang teu namanya Iya. pokoknya mantap Ya, atur Juri. sami-sami nya
Atas ya? Entos we lah sok. Rame. Ya dong, Pak Juri. Nya mangga sok tuang heula ka ditu nya. Yo udah dah. Ya pemirsa, ayeuna parantos dugi ka pengunjung acara. Urang langsungkeun wae panginten kana penilaianna begitu nya. Supados teu nyongkrong ti kana waktos urang langsungkeun wae kitu dipanggil juri ka dieu gitu. Aduh, wilujengnya ka para peserta ieu dumasar hasil voting anu tos di kurilingkeun geuning tina hasilna teh di antara tiluan ieu teh nya dinalis wungkul ngagubragna ka Alhamdulillah. Kelancan. Bejakeun heula hadiahna. Hadiahna teh mangrupakeun bumi 5 lantai gini ya salah 5 lantai ngagubragna ieu hadiah teh ka cing saha oh ka dibalik ai tah ieu mangrupikeun gambar bumi nya wilujeng wilujeng Selamat. Untung teu kapilih. wilujengnya wilujeng Sok, ayeuna mah wilujeng 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 Mandeng ke di dieu lantai. Cadieu. Aing capek-capek ngeluan kontestan yang menang gambar unggul. Cida-cida.